kanggo kasadayana patepang di sareng simkuring Cilki Legian Hermawan dina acara Warta Sakola di Kaping 28 Januari 2022 di SMA Negeri Hiji Jampang Tengah diayakeun pemilihan pupuh OSIS periode 2021 periode 2022 dilaksanakan di tabu 8 enjing dugi ka tabu 2 siang. Organisasi Siswa Intrasakola SMA Negeri Hiji Jampang Tengah ngayakeun pupuh OSIS periode 2021-2022. Kagiatan ieu anu dilaksanakeun dina dinten Jumaah Kaping 28 Januari 2022. Ieu pamilihan teh ngagunakeun prinsip demokrasi, nyaeta prinsip anu kahayang nyalira teu aya dorongan ti pihak anu luar. Ayeuna abdi nuju di SMA Negeri 1 Jampang Tengah sareng salah sawios anggota OSIS SMA Negeri 1 Jampang Tengah Ratu Zawaria. Punten bade naros, kumaha lumangsungna kegiatan pupuh OSIS teh? Alhamdulillah acarana lancar. Teu aya kendala nanaon sabab panitiana terus mempersiapkan pisah teu acana. Saha wae pasanganana? Kanggo calona aya 3 nyaeta pasangan kahiji Ilmana Pia sareng Dewi Sri, pasangan kaduana aya Abdi Nyalira sareng Alia, nu pasangan katiluna aya Anggiana sareng Nesa. Paslon nu mana wae nu seueur akana pimbureuna suara? Nu pangseueurna nyaeta paslon nomor 3 Anggiana sareng Nesa. Sareng naon harapan anjeun kanggo kapayuna? Harapan abdi nyaeta mugia pupuh anu ayeuna sing leuwih majukeun sareng leuwih sae deui tinu kapungkurna. Hatur nuhun kadanu anu tos nasihan sababaraha hiji informasi ngeunaan pemilihan pupuh OSIS di SMA Negeri Hiji Jampang Tengah. Pemirsa, musak itu anu dipikeun hatur ku simkuring, hapunten bilih aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.